Bahlul teh wali Allah ngan bertingkah edan. Dinyangka manehna wali sebab bertingkah na edan. Aya jelema anu bertingkah na kiai tapi edan beneran. Aya. Ya geus karasa kanya nambe blonnya. Atuh tenang we ladan. Ya Allah. Aya wali bertingkah edan. Aya kiai edan beneran ya mah. Nah, ieu bahlul lantaran bertingkah edan atuh tara aya nu mireung kanu edan ngaranna ge. Satu ketika manehana dibere lapar teu aya dahareun teu aya ilu lapar sapoe dua poe tilu poe iblis datang. Cak iblis teh bahlul aing ngelezia ka lapangan kitu tuh imah itu megah mewah di jerona aya tangkal buah gerbuah bahkan lamun bisa asup ka imahna loba dahar geus cak iblis teh asup cek balul teh tuh kumaha asup aja pagarna ke luhur naik tuh masalah naik geus pokona mah eueuh di jalan kuari mah maneh mah dagang hese teu boga modal di imah eueuh dahareun eueuh deui iwal tita di jero imah eta meloba dahar deuk buah ke ambalaya naik gerak ayo ji cek balul bener oge nya ih cek balul atuh pan eta meureun doraka tobat ka Allah Allah mah Ghafurur Rahim geus ulah sieun-sieun pokona mah naik paling dahar tobat. Percis kos orang etek blon orang etek etek limpak bangsa kadaribet enggak sikat pokoknya Allah mah Ghafurur Rahim dibacakan ku Nurul Huda mah tadi Ghafurur Rahim sikat tobat gampang yang Gusti oge cek bahlul teh nya ya oke lah naik bahlul plek buah harum manis gede waduh mantap cekene naiknya nih bismillahirrahmanirrahim malingnya bismillah eta tanyakeun ka urang eta ke maling ya bismillahnya nah etek bantuan Islam dek maling dek mabok bismillah tarolol aduh nah akhirnya naik kebenaran buah naraga gepluk kan lu boga imah udah aduh cek balul cek pulau naraga bener baik barang ditembok saya teh nu ngalabuah cicing we ke bahlul jelema teh saya di dulu ja sia turun sia awas mun teu turun sia bahlul edan sia maling buah ye dilaporkan gue ke polisi bener bae dilaporkan ke polisi laporkeun ke polisi tewak ke polisi akhirnya di sel di polsek dibere dahar dibere minum cek bahlul
rahasia Allah aing keur lapar maling benang orang dahareun di polsek maha suci Allah. Gusti alhamdulillah atuh dibere di polsek dahar minum cek balul kula sok ngarokok bos cak polisi ngarokok sia sembarangan saya aya bet teu bisa gitu teu sempurna ceknya mah sia balul atuh ngaranna ge nu edan dibere oge tapi ku polisi teh bontot-bontot ge dibere urut polisi setengah tah sia hayang teuing mah rokoknya bener segala Allah mah teu bubudakeun aing lapar segala orenganan di dieu rezeki aing rokok terus barang datang ka isuk cek polisi balol dengan motif naon maneh maling buah lillahi ta'ala kaula lapar bisa berapa mana lapar tilu sa saksina beuh ari carita saksi mah eueuh ngan kula wani sumpah wallahi kula maling teh lantaran ieu geus tilu poe tilu peuting teu kaasupan dahar lapar bohong sia kajian kumaha ge das naik ieu perbal maneh datang dilajut Polres cek balul karugi-rugi kan meureun polisi nahan teh hayang duit hayang kitu dibayar kula neuk mayar make naon rugi nahan kula mah rugi sebab naon saayana awak kula kan polisi malah nahan teh sebenarnya malah dek nahan jelema lain sakali dia lain sia seuri pos polisi sia maksudna mah lain eta lain terus paham lah kabeh harga nah guys jadi sapenting dia tuh sia nya ulah dilanjut ya polisi ge mikiran naon alaeun atuh ya ngadoa balur ya Allah ya Rob minta dibukakeun hati polisi supaya eta polisi teh nemah bahwa kula maling teh ieu dengan latar belakang motifna lapar doa wali atuh eta si polisi teh ya si polisi ngimpi barang ngimpi kiamat nyana dek dikanarakakeun prak ditulungan aku balu Pak mau kemana saya mau ke neraka emang kenapa pokoknya mau banyak lah permasalahannya udah nggak usah tahu dah kamu emang itu penyakitnya apa kok pas sampai ke neraka udahlah katanya saya minta tolong tenang cek balul kamu tidak akan masuk neraka insya Allah saya selamatkan asal saya selamatkan pak hudangnya mimpina hudang iya aing ka neraka dek disalamatkeun ku bahlul asal bahlul salametkeun langsung isukna bahlul sia keluar guys aman guys ya atuh teu bisa kitu cek bahlul ieu naon heula masalahna kok bisa jadi dikeluarkeun geus keluar ulah macem-macem cek balul ngimpinya kok sia nyaho sih wali mah kos kitu teh boro-boro naon ka impian ge nyaho Masya Allah panari ieu mah boro-boro ka ngimpi ka nyana ge teu nyaho ka awak sorangan teu nyaho Masya Allah ditanya anak sabaraha ngaji ke sabaraha anaknya sabaraha pak anak tetangga ka bawah belum teu beres ieu mah
ya Allah. Nah keluar. Begitu keluar kaget anu buahna dipaling teh anu Bahlul geus keluar deui. Dasar polisi cek asal kurang bae kus kieu banyak aing kudu sogok deui mah polisi baheula kuari mentu baheula teh mah jeung baheula teh di Irak jadi dia mah leuwih parah lah. Itu baheula di Irak ieu dongeng Irak Bahlul kula baheula ziarah jeung roji ka Bahlul kabehan aya makomna makom waliullah Bahlul. Dah begitu telila ieu pamajikan nu dipaling buahna teh mau Masya Allah kesimpulanna teu ka urusan be Bahlul teh urusan kasus jana ayeuna urusan maot pamajikan nu dipaling buah. Tahlil pas tahlil ka 40na Bahlul diondang nu edan atawa teu diondang datang sorangan teu gara nu edan akhirnya datang jangan para alimah para ulama di Irak tetap menghargai Bahlul sebab di kalangan masyarakat nyana diedan-edan tapi di kalangan ulama mah justru dihargai jeung diagungkeun seperti etalah Bahlul sebab aya tanda-tanda keistimewaan jelema kajen teuing bertingkah edan di deuleu panonna di deuleu gerakna aya tanda kajunting haji pending ngaku kiai atuh aya tanda kan sakali tukang karung goni bae sanajan nyana kartu namana Kiai Haji Supendi AF ahli rohani waliullah bey murigak bulu aing mah ya mendingan dirantek urang bener teh atuh aya tanda moal kacolongan jelema anu wali di lain-lain seri atuh sabodo cek aing urusan jeung Allah mantek bertingkah teu kaharti jelema anu ngangsong-ngangsong diri ngiai-ngiai ari lain malain lain jelema bertampil prima dihebat-hebat segi zohirna ku ahli nama kanyahoa kataker kajen kukumaha ge kitulah Allah nyieun hamba anu cerdas setiap saat aya hamba anu dicerdaskeun ku Allah jang pengamanan dunia mungkin sekupna kabupaten atau provinsi setiap saat Allah selalu nyieun hambana seperti itu tapi dirahasiakeun ku Gusti Allah hamba eta masukna cicing di sabodoan kesimpulanna nama Bahlul teh ilu tahlil akhirnya titah ngadoanya kaget masyarakat Bahlul nu edan titah ngadoa nu titah ngadoana kiai gede cek masyarakat kasalahan ka maka jeung kumaha ge manya nu edan titah ngadoa nu edan titah ngadoa Bahlul tetep langsung ngadoa ge lalagaan ngadoana lalagaan nu boga imah merengkeun bae goblok wae kamari dikapolsekeun kumaha cita ngadoa aing bingung geus si Bahlul tapi bisa keluar bae deui isi anu ngaluarkeun cek teh ieu padahal mah ieu teh can wayah keluar kudu bisa keluar kieu Masya Allah polisi cium tangan ka Bahlul anu ngimpi teh eta nu boga imah kaget polisi
cium tangan heran aing mah. Masya Allah. Ayeuna Bahlul ngadoa, memeh ngadoa, nyana ngomong. Cik Bahlul teh dulur-dulur. Aya hadis Kangjeng Nabi dibaca kunyana hadisna. Begitu dibaca hadisna, karaget kabeh pasti maca hadis. Ya Allah, ya. Nyaritakeun hisab, nyaritakeun mizan, nyaritakeun siratal mustaqim, nyaritakeun surga jeung neraka. Eta Bahlul capetan luar biasa. Masya Allah kan. Akhirna cek Bahlul teh kieu, mana nu boga imahna ka dieu? Tuh daekeun. Nu mantap daekeun manehna ieu urusana jeung polsek dan beres. Sial cecak teh saha nu ditaka dieu si jelema goblok. Tapi tetep ka dieu, ka dieu. Dia beda itu. Ente kan teu nyaho cek ngana pamajikan ieu maot. Rahasia naon teu nyaho kan? Cicing bae. Sia kunaon cicing bae atuh? Heuh kitu. Nya mah inget urusanna maling buah kan. Ulah sok nyaritakeun soal maling buah. Aing mah maling buah ge eta mah terdorong ku lapar. Jelema maling lantaran lapar, bebeneran laparna dihampura ku Gusti Allah. Udah asana urang dieu maraling kabeh. Asana ya. Tapi asal bener laparna. Lamun maling bener-bener lapar eueuh jualeun. Aju harta teu boga bener-bener lapar. Maling geus salah. Komo kanu sugih mah. Kanu sugih aju teu zakat, anggap nokot zakatna. Masalah. Lamun nu sugih teh teu zakat. Eta Bahlul nyaritakeun ye. Geus, soal maling buah cek nyana bila perlu diganti insyaallah diganti. Ngan kula mau